keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiinna, kudu ka urang sadaya itu simpuring neme pancaur langsung di YouTube aya da langsung di live-keun tujuanana anu kahiji anjeunna sejak nikmat syukur dipasihan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala ayeuna ku anjeunna bade dilaksanakeun aya kahoyong cenah bade ngahurmat Sri Lilima dina umi nomor kahiji deui anjeunna ngagaduhan perusahaan mudah-mudahan sing aya dina kalancaran sing aya dina katabahan sing babari ngarah rezekina dijauhkeun sareng wilayahna itu sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah atuh kituna mudah-mudahan wae Bapak RW nu maena arewas ka simkuring naon rupi cita-cita anu dimaksud ku anjeunna sing kaonta sing kadongkang itu maksud urang sadaya. Tah dina wakos ieu anjeunna sejak bade ngahurmat Sri Lilima ku anjeunna dilaksanakeun dina wengi-wengi ayeuna. Tah maksud sareng tujuanna mah kitu remete Bapak RW teh ngagaduhan rezeki aya anu halal kalawan barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu pilihan kalagung mana tuh Pak RW tah mun sakitu simpuring ketutupan ayeuna mintan parantos ini sang sujina parantos di tawajuhan sadayana pangintennya nuhunkeun pisan panginten ayeuna urang ngalaksanakeun naon rupi anu ditindosan RW di kalau simkuring ayeuna masih kena aya kasepuhan ijab kabulna mangga nyangakeun ka kasepuhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring kasih paling Bapak RW sana diserenkeun ka kasepuhan. Kalahkan nyerenkeun deui ijab kabulna atuh kituna urang kawitan wae jeung watos di pabujang ini urang kawitan wae dina watos ieu ijab kabulna. Simkuring bismillahirrahmanirrahim dina waktos ieu nampi kawakilan ku Bapak RW ijab kabul ngan diri teman aya anu kesabuk sareng para bapak wargi sadaya simkuring mugia sing disalamun wae ku sadayana dina waktos ieu simkuring dilepat nyebatna mudah-mudahan Allah mengampura ka urang sadaya kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadarati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Simkuring dina waktos ieu bade amit Sunda Sundala nomor kahiji anu kagungan di tempat ieu bade amit Sunda dina wengi ieu kacek-cekan kaganengan kageuleuhan kabeuneuhan dina waktos ieu mugia sing ngajantenkeun hampura anu ngagaduhan lalemah di tempat ieu mudah-mudahan bae sing aya dina kalancaran yen Bapak RW dina waktos ieu ngayakeun nyata ngahurmat Sri Lilima dina waktos ieu bakal kacek-cekan kaganengan kageuleuhan kabeuneuhan sejak bade nyangakeun deui simkuring dina waktos ieu anu kagungan di tempat ieu rujak caur rujak kalapa rujak asem angwanana sisir minyak genteng rampe popole angwanana nyangakeun
kupat lepet tangtang angin bubur beureum bubur bodas kanu kagungan di tempat ieu abi sun halal sun sateu acana prung dihadiahan heula kanu kagungan di tempat ieu anu nangeuna ti laneuh mayun ti tongoh ngajaga ti wetan ngariksa ti kulon sejak bade amit sun halal sun yen Bapak RW teh ayang aya dina kalulusan kamulusan kabarokahan kalawan kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna ngagaduhan pamaksadanya eta dina waktos ieu. Hayang dilancarkeun usahana, hoyong dibabarikeun ngalah rezekina, hoyong dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala rezeki anu halal ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh sejaknya ngakeun dina waktos ieu sim kuring nomor kahiji kakaruhun anjeunna barisan ti pamegetna nyata ti Bapak RW dina waktos ieu ngalaksanakeun ieu ngahormat Sri Lilima mudah-mudahan bae ku anjeunna dilaksanakeun dina wengi ieu mudah-mudahan sing aya dina kalulusan kamulusan kabarokahan kalawan kasalamatan kitu maksudna. Atuh bade ngahadiahan deui nyaeta kakaruhun barisan ti istrina. Dai urang mah seueur rangeuyan leubeut rangeuyan mudah-mudahan bae karuhun urang sadaya nyakseni dina waktos ieu yen Bapak RW jeung Ibu RW teh sejak bade ngalaksanakeun ngahormat Sri Lilima kitu maksud sareng tujuan. Atuh mudah-mudahan bae ibuna ramana, ninina, akina, jemar kapala karuhun urang sadaya anu aya keneh di alam dunya sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu tos teu aya di alam dunya anu atos aya di alam barzah mudah-mudahan sing dilegakeun jero tempat kuburna dicaangkeun jero tempat kuburna diampura tina sagala dosana. Mudah-mudahan diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak pada bewara ieu sim kuring dina waktos ieu kakaruhun pasiran lebah tulang dina waktos ieu sim kuring bade amit sun halal sun. Nomor kahiji kanu calikna dikikis ka aki kayan tani kanini kayan tani kanyimas gurun turusuro bade amit sun dalal sun dina waktos ieu hayang aya dina kalulusan kamulusan kabarokahan kalawan kasalamatan sing aya dina kalancaran urang bade ngalaksanakeun ngahormat Sri Lilima. Nyangakeun deui dina waktos ieu kakaruhun anu paling kaler anu calik ditunggul limus kanyiratna kamah jamrong nyangakeun kamah jugul muda kamah jangkung kamah gede nyangakeun ieu kakaruhun pasiran lebah tulang tah dina waktos ieu sim kuring sumeuh dina waktos ieu kakaruhun pasiran lebah tulang mudah-mudahan baik sing aya dina kalulusan kabarokahan kalawan kasalamatan kitu maksud anjeunna. Nyangakeun dina waktos ieu tuangeunana leuteunana lemareunana sesepeunana sakedik anu dibaktikeun seueur ageng anu disuhunkeun ku urang sadaya mudah-mudahan dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh bade amit Sunda deui sim kuring kakaruhun anu calikna di Pongpok Wetan. Kanu calik di Pasir Toge kanu kulon kanu wetan kamah Baratayuda kamah Nanyung Singakerta kanu calik di Cikesik kanu calik di Citawa. Kanu calikna di Haurduni kanu calikna di Nangtung. Nomor kahiji Bapak RW mudah-mudahan sing ditangtungkeun harekatna darajatna martabatna wibawana usahana tinu naon sagala rupi anu dipiharep ku anjeunna mudah-mudahan sing ditangtungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nyangakeun kanu calikna di dayeuh luhur kanu calikna di Batu Gulung hoyong dipangabulungkeun rizkina canak ti kadim darajat bawa ti kudrat mudah-mudahan sing digulungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nyangakeun dina waktos ieu kakaruhun Pongpok Wetan sakumna nu kasebat nu teu kasebat ge dihadiahan ku tuangeun ku leuteun ku lemareun ku sepeun
rujak caur, rujak kalapa, rujak asam angwanana sisir minyak enteng rampe bobore angwanana nyangakeun ka karuhun-karuhun pongpok wetan sakum. Bewara deui ka karuhun pongpok kidul kanu calik di Cijere ka mah Raksagama ka mah Wisa ka mah Jugala ka mah Masing ka mah Jagabahya ka mah Jaga Pintu bilih teman di wakos ieu Bapak RW aya titis tulis bagja goreng hoyong dipangmintukeun goreng nama hoyong pangeteskeun pangnemreskeun teh nu saena mudah-mudahan bae dipangnemreskeun ku karuhun urang sadaya nyaeta anu saena anu awonna mah hoyong pangnutukeun we ulah ditemongkeun kitu tah mudah-mudahan bae kanu calikna diranca kanu calik di Kamuning kanu calik dina Bungur ka Pangeran Kanoman ka Pangeran Kejaksan ka Pangeran Krusmi kanu calikna di Pasir Talang kanu calik di Pasir Tuhureun kanu calikna di Jambu ka dalam Jambu kanu calik di Tanjung Sari ka Eyang Paneresan sejak nyangakeun ieu hadiah-hadiahna nyaeta ramana sok rajeun nyadap mudah-mudahan tadi hadiah ieu ka karuhun Paneresan mudah-mudahan sing seueur nyadapna sing salamet anu miarana salamet gulana lulus mulus barokah kalawan salamet kitu maksad-maksad anjeun nyangakeun ka karuhun pongpok kidul sakumna teu diwiji-wiji nu kasebat teu kasebat ge dihadiahan kutuangeun kuleueteun kulemareun kusesepen rujak caur rujak kalapa rujak asem angwanana sisir minyak enteng rampe bobore angwanana nyangakeun ka karuhun pongpok kidul sakum. Bewara deui ka karuhun pongpok kulon kanu calik di Garawangi ka mah Lawi ka mah Pancasona ka mah Bratayuda ka mah Gede ka mah Jangkung kanu calik di Kaputihan kanu calik di Cihamirung kanu calikna di Batu Bagu kanu calik di Pasir Dogdog ka mah Bagus Singalantong kanu calikna di Gunung Cupu ka Ayang Istri sareng ka Ayang Pameget sejak nyangakeun tuangeunana leueuteunana lemareunana sesepeunana rujak caur rujak kalapa nyangakeun dina wakos ieu hormatanana nyaeta Sri Lilima dina wakos ieu kanu calikna di pongpok kulon nyangakeun dikumkeun bae nu kasebat teu kasebat ge dihadiahan dina wakos. Bewara deui ka karuhun pongpok kaler kanu calik di Pasir Munding kanu calik Pasir Leutik Kayang Narim kanu calik Sangyang Lawang kanu calik di Cungakang kanu calik ngati Salah Kayang Haji kanu calik Ciburuan bilih teman Bapak RW aya titis tulis bagja goreng hoyong dipangulukeun ku karuhun-karuhun anjeunna mudah-mudahan sing aya dina kalulusan kamulusan kabarokahan kalawan kasalamatan kitu maksad-maksad anjeunna nyangakeun kanu calikna di Kalapa Sewu tuangeun leueuteun lemareun sinareng sasepeunana rujak caur rujak kalapa rujak asam angwanana sisir minyak enteng rampe bobore angwanana nyangakeun ka karuhun-karuhun pongpok kaler sakum kakaruhun pongpok wetan sakumna kakaruhun pongpok kidul sakumna kakaruhun pongpok kulon sakumna kakaruhun pongpok kaler sakum kapoena anu 7 kadawuhna anu 5 kanakuna anu 42na kapernabina kaperwalina kamalikatna kajurutulisna kanu heman ka anjeunna nyangakeun dina wakos ieu anjeunna ngayakeun syukuran sing aya dina kalulusan kamulusan kabarokahan kalawan kasalamatan kitu maksad-maksad ayeuna hiburanana anjeunna bade ngahirasa ya nomor kahiji ka Bapak RW nomor kahiji ka Bapak Udin mudah-mudahan wae ka guru-guruna Bapak RW ka guru-guruna Bapak Udin nyangakeun sing di lenyepan dina waktos ieu sing disumrepan ku anjeunna mudah-mudahan bae sing raraos nu ngadibingna raos anu nabuhanana urang sadayana sing aya dina kalulusan kamulusan kabarokahan kalawan kasalamatan itu maksad-maksad atuh pilih teman Bapak RW aya panyekaran-panyekaranana aya guru-guru anjeunna boh guru lahirna boh guru batina tah ayeuna dihadiahan ku anjeunna nyangakeun tuangeunana leueunana lemareunana sasepeunana rujak caur rujak kalapa rujak asam angwanana sisir minyak enteng rampe bobore angwan atuh nyangakeun deui dina waktos ieu anu dipayunan ku urang nyaeta Sri Lilima anu bakal dihormat ku urang nyangakeun ieu kanyayaan geulis
Nyai mata aya sanes kalanap nyai mah rujak caur rujak kalapa rujak asam angwana sisir minyak genting rampe pokoknya awajan nyanga kenyeu ka nyai pada dihormat tina waktu nyai tadi beureum dihideng dikayas dijingat diungkeun leumpeur kali terangna nasu bunga pasrah kalawan lidah nyanga ke nyai mata aya sanes kalanap nyai mah rujak caur rujak kalapa rujak asam angwana sisir minyak genting rampe pokoknya awajan nyanga kenyeu ka nyai Talupina simkuring mah panjang yang lebar simkuring tetetiasa gitu dah diri teh man aya pakirangan tangtos lah nya saramu reko sepuh-sepuh sadayana da simkuring mah tetetiasa namun dia oge kapaksa taku Pak RW gitu tah jadi piwarang ijab kabul gitu da simkuring mah tetetiasa anjeunna saja syukuran kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang nyuwunkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Nyuwunkeun taufik Gusti, hidayah Gusti, salam Gusti, maghfirah Gusti, syafaat karamatan khusus di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku surat barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila hadaratina kutubi robbani sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jani Sayyidillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadaratina ya ahlil kubur. Ya ahli kubur, ya ahli kubur. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.